Sampurasun tepang deui dina carios-carios anu digarap ku Mang Dedi Mulyadinata almarhum dina carios Sirebing. Mangga wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda saantara jagat pramudita. Wilujeng ditepang daungkeun di sareng simkuring Mang Dedi Mulyadinata. Anu mana Mang Dedi atuh nuju medarkeun carita dina judul carita nyatana Sirebing. Pedaran Mang Dedi kebegat wanci dina mangsa alam kiberang di hiji patempatan harita tepungna atuh Sirebing jeung Mbah Wikanta nu kututang koteteng neneangan Sirebing nya panggih di sisi wahangan malah harita teh geus parearea omong Sirebing atuh harita teu ngarti naon sababna Mbah Wikanta make neneangan ka manehna. Kumaha lajengan carita mangga urang Bandungan kusadayana. Mangsa alam harita teh kaasup masih keneh isu. Manuk lecet di sarada, nagurukna sora cai wahangan harita mata kelar jeung mata kuaas. Breh katingali aya dua tantungan jalma keur patorong-torong. Oreng si mana horeng, nu saurang atuh kolot, nu saurang budak keneh. Bisa disebutkeun amuda kagok teh. Oreng si mana horeng, Sirebing. Keur paadure nyom jeung Mbah Wikanta. Kek. Punten Mbah, ari maksud Abah teh naon? Teu ngarti uing mah neneangan kawin teh aya naon? Goblok sia. Api-api we sia wawala. Hege. Sugan bener hayang dicabok sia mah ku aing dia. Ngalonyeng sia teh gaing. Kituna teh atuh ceuk Mbah Wikanta. Beri ngamangkeun dampalingeunna arek nampiling ka Sirebing. Tapi paletruk atuh teu kanyahoa. Aduh. Orai bedul nu tadi teh balik deui meureun nyaho-nyaho geus macoke kana leungeunna Mbah Wikanta. Nepikeun kang ngerepeng harita beri mundur dua ringkah. Ari nyeri mah henteu, ngan kuluasna we wungkul. Goblok sia dasar orai bedul, lurus tunjung. Di podaran sia guaing. Ngomongna kitu teh Mbah Wikanta bari jeung newak eta orai terus atuh dibatak satakerna nepikeun kang ngalel eta orai teh. Malah anu nyadieun ku Sirebing mah kadengina ngocek dengek eta orai. Tuning mata pikawatireun. Nu antukna mah les we nepikeun ka kapaeh. Kapaehna eta orai teh. Sirebing jadi muring-muring has. Nyaksian kajadian kitu haripeunana. Sasatna eta orai tadi nama arek bela kamaranehna meureun. Mata kitu oge nepikeun kang ngorbankeun nyawana sorangan. Aduh. Nah, sia teh Abah jiga anu karsurupan sak ujug jarian. Datang-datang ujug-ujug haok palotot kitu. Teu boga rasa kamonosaan sia dasarua sato oge atuh hayangeun hirup juga urang. Main paehan we hirupna teh. Cek Sirebing ngomong nagis tadi hiding deui teu nyaho kolot teu nyaho naon. Pokona mah kadorong ku rasa karunya kasak kadang orai bedul anu cikameh dibatak nyata ku Mbah Wikanta hareupeunana. Wah, nya capek naon sia? Hah? Kebing. Wani ngomong kitu sia ka dewe modal sia teh.
kitu nate atuh Bahwi Kanta bari hiu dan paling ngeblesur arek ngarah kana beungeut si Rebing nya Bahwi Kanta nafsuna jiga nu hayang nyakalikeun harita keneh si Rebing si Rebing harita teu ngejat saeutik-eutik ngan karawak leungeun Bahwi Kanta teh ditewak terus dipedok ka gigir Allah kubrang atus awak Bahwi Kanta nyuksruk kana gawir si setan si monyet dan lain-lain dan lain sebagainya sia goblok bener-bener yang dipodaran sia gua aing deh nafsuna Bahwi Kanta geus lain dikira ngarasa dicoog gaduh ku budak satempat anu ceuk pamikirna eueuh pisan naonan harta keneh atuh Bahwi Kanta kunyam jumpa jampe ti mapatkeun jampe nanahaon beres kitu anarieg eta taneuh anu ditincak ku si Rebing atuh ngarasa ngarieg nah atuh ari burudo teteng ti maranatangna abringan beurit meuni hidup ngangser jabang kalede deui meuni ampir sagede domba atau sagede anak kucing kabeh muru ka pelebah si Rebing Bahwi Kanta teh memang ari hate leutikna mah ngaku yen bener si Rebing teh memang lain budak anu samanea lain budak sabongbro tapi basa manehna atuh dibabetkeun oge geus meunang dirasakeun tanaga si Rebing lain tanaga biasa ngan ku kasombonganna mah tetep teu nembongkeun reuas atawa kaget ka si Rebing wajah balas sakabeh podaran ta ieu mangkelukop hakan sok besarea cek bau Bahwi Kanta nyebakeun atawa paparentah ka eta pasukan siluman beurit meuni hideung meuni ngaguru tapi teu kudu ngodua kalian ju burusut eta beurit atuh siluman teh kabeh nyerang si Rebing mah atuh tenang we sikepna teh manehna mencrong kanu pangharepna datang jigana bae komandana meureun eta golongolan beurit teh sor maju sia ka dieu kabeh beurit ulah boro-boro dingku sakabeh rajana pajukeun sakaing ceuk si Rebing kituna teh bari jeung nyerang sukuna 3 kali kana lemah geblik memeh eta beurit-beurit nepi ka pelebah si Rebing dikanyahoan ti mana bijin anak burusut abringan ucing atuh meuni gelede leuwih ti segede-gede domba ngangsreg atuh rek mapag eta beurit anu rek nyerang ka si Rebing Bahwi Kanta genepikeun ka calawak hatena asa teu percaya kana tetempoanana nah aya ucing gede-gede teuing wah bener ai ukur jeung si bos toko geuning si Rebing teh nyaeta warawuh jeung bangsa siluman be ceuk geurentes ning hate Bahwi Kanta bari undur-unduran singketna ieu carita akhirna mah pasukan siluman beurit puhitan Bahwi Kanta teh atuh teu mangrep mulia ngalawanan pasukan ucing teh patalukan si Rebing malahan mah Bahwi Kanta oge sarua mabur di mangpret murkam notog-notogeun maneh lompat nage nya sanggis sakabeh siluman ucing marurang ka nagarana si Rebing oge terus wae ngaleos indit balik ka imah da geus lila di ongko cicing di sisi wahangan teh asubri para wargi tunda heula eta ayeuna urang kocapkeun heula kasang tukangna ngeunaan si Rebing jeung Raja Siluman Ucing nu katelah ki parangpang nu nepikeun ka tumut jeung satya bela ka si Rebing. Kieu angna si Rebing wabuh jeung Raja Ucing 2 tahun ka tukang kaundang waktu harita teh si Rebing keur apruk-aprukan di tengah leuweung kabiasaanana memang kitu ti leuleut kana oge sajabat tinggal suluh manehna sok resep ngidar ka sabudeung paleuweungan teuing nganaon dasar budak da teu puguh anu nepi maksud si Rebing mah dina mangsa mena asup ka hiji guha
Kumanehna katempo aya hiji makhluk anu matak aneh. Awakna juga jelemangan huluna jeung beungeutna pikasieun mangrupa ucing tapi da serem ieu mah. Tapi pikeun Sirbing mah tarariwas nempo makhluk naon bae oge. Harita ge manehna langsung nanya kata makhluk. Kanaon? Maneh teh ucing wae di jero guha sosoranganan. Apaan maneh ucing atawa jelema? Cek Sirbing harita keur budak keneh. Anu ditanya atuh teu ngedengar ret-ret acan. Jongjon we sila luhureun batu. Jigana bae keur tatapa meureun da panonna ge peureum. Heh, maneh mah ditanya teh kalajem pe wae. Sugan bonge meureunnya. Cek Sirbing deui. Lempeng we ngomongna teh saeutik oge eueuh rasa hariwang. Jajauheun sieun mah. Ari ku terus-terusan wae ditanya mah eta makhluk teh jadi ngulisik usik. Terus mencrong atuh ka Sirbing. Panonna hurung jiga rubak. Ari sia saha manusia. Ngaganggu ka aing keur tapa sia. Jadi we aing kudu balikan deui da ku sia diganggu. Pokna bari jengjang nereng huntuna oge ranggeteng estudin pikagilaeun. Saha nu ngaganggu bae ngageuing ah. Ya nanya wungkul. Ampura bae atuh da teu nyaho. Cogan teh lain keur tapa. Nah hayang naon atuh make tapa segala rupa maneh teh. Hayang nu Merlin togel Hongkong. Nya atawa hayang karana. Hei. Ganeng sia monyet. Sugan hayang modar sia mah. Ituna teh beri gajeleng eta uncing ngarontok rek ngarekem ka Sirbing. Tapi eda Sirbing gentak luncat kaluar ti eta guha. Terus saya ngajajanteng beri jeung cungar cengir. Itu maneh manya. Uang eong wae jadi maneh teh ucing meureun. Ari kanyawan kuing teh sok beukeurana teh ih kali hamak. Atuh dikitukeun beuki nafsu we eta makhluk teh. Asa dioconan ku jelema satepak. Gajeleng deui narajang ka si Rebing. Tapi ayeuna mah ku Sirbing oge atuh ngahaja we diantep. Sanggeus deukeut kawak teh beheungna dicekek bari jeung langsung dibebeutkeun. Itu disadana eta makhluk. Tapi teu oge atuh jurung kuniang deui hudang. Panonna beuki hurung tapi katempona jiga nu undur-unduran ayeuna mah eta makhluk teh. Ai maneh teh saha? Uing mah nanya teh tadi oge kalaka ngajak dilut. Lila-kulila mah gek eta makhluk teh diuk. Sorot panonna atuh geus teu hurung deui jiga tadi ayeuna mah. Malah jiga anu alung katempona teh. Jero hatena ngerasa aneh eta ucing ka Sirbing teh. Kasebut manusia bari jeung anakna keneh. Tapi tanagana rohaka jeung karasana asa ujug-ujug sember weh. Kumanehna atau kudirina eta ucing teh. Kitu anu aya dina jero hatena ucing nu katelah ki parangpang. Atuh, ulah rek ngajawab ayeuna mah manusia. Ulah teh mun dipercaya Maharaja. Kieu-kieu ge uing teh raja. Raja rahayat siluman ucing. Nu aya di ieu nagara. Ulah di dieu keur tapa. Lain hayang nomor togel lain. Ulah mah da teresep anu karalitu teh. Kula keur prihatin. Nagara aya anu ngarebut. Cik sakabeh rahayat kula jadi katalangsara. Tah kitu manusia. Ngadenge kekecapan eta raja ucing pok Sirbing harita. Tah ajalah mana anu ngarebut nagara maneh teh atuh. Cek Sirbing bari mencerong kata makhluk. Lain batur jeung da lain manusia anu ngarebut ge.
Nagara kula mah sarua siluman ucing jiga kula. Tapi da lain batur, dulur kula sorangan. Adik kula anu ngarebut tahta kerajaan nagara ucing. Da lain jelema barena oge sarua jeung kula bangsa jeung ucing. Aing kok harasaan teh uing keur ngomong jeung jelema. Terus saha tah eta ngaranna teh adi maneh teh atuh cing. Da maneh oge acan ngabejakeun pan ka uing ngaranna saha tah adi maneh teh. Ngaran kula Ki Parangpang Raja Ucing. Ngaran kula nu katelah Ki Parangpang, nu jadi raja di kerajaan siluman ucing. Ari adi maneh? Ari adi kula ngaranna Ki Parangpang. Itu dah. Kunaon manusia make suri lain. Alus ngaranna ayo Ki Parangpang jeung Ki Parangpang. Aduh. Badu bangplak angkleng-angklengan meureun. Teu ngarti omongan maneh ngangklung naon heueuh kitu we bisa lah. Kula teh keur bingung manusia anu teu manggih tungtung puguh ge. Sakabeh rahayat ucing anu bela ka kula kabeh dipaehan ku adik kula nyatana si Parangpang teh. Pamajikan kula oge kabehanana direbut deui. Duh. Cek Raja Ucing nu katelah Ki Parangpang ditungtungan ku nyebut meong. Ngadenge kitu pok atuh si Rebing. Nah sabaraha hiji kitu pamajikan maneh teh cing. Cing Parangpang. Coba. Meong. Asana mah moal kurang ti 15 siki. Teuing da poho deui ngaranna hiji-hijina mah. Abang kena bangsa siluman nya pamajikan nyepikeun ka puluhan kitu. Cik atuh bantuan kula he manusia. Kula rumasa eleh jajaten ku adik kula anu ngaran Parangpang. Tulungan kula. Percaya pasti mampu agan mah. Kitu cek si Parangpang. Antuk tak menta-menta bantuan ka si Rebing, malah asana Ki manusia jadi nyebut agan eta Ki Parangpang teh. Maneh nagara aya nu ngarebut pamajikan di Jabar hayat katalang sara. Ari maneh kalaka nyumput atuh di dieu teu tanggung jawab kitu mah meureun kasebutna. Lain nyumput kula di dieu. Lain tapi keur tapa. Lamun ceuk jelema mah keur nyeukeutkeun ilmu. Pikeun nyumpes kabiadaban adik kula mata ti tadi sila oge. Kerja apa nyo? Ayo atulah antur uing ka nagara maneh. Geus lah, ulah dituluykeun deui tapa mah kacangkeul-cangkeul. Bari oge hayang nyaho juga kumaha si kasaktiana Ki Parangpang teh. Sok hayang nyaho di jeung adi maneh di. Nya gancangna carita. Atoheun Ki Parangpang harita. Terus we atuh si Rebing jeung Ki Parangpang tinggal gadedig indit di eta guha. Ngajugjuk ka karaton kerajaan siluman ucing. Sacara wujud di nagara nama sakabeh siluman ucing teh kabehna oge jadi jelema we. Dina tangtungan mah ngan beungeutna kabeh jiga ucing ya bapikasieun deui. Di kawas waktu di wahangan wujudna ucing anu segede domba.
teka catur lila di jalanna. Caturkeun harita atuh Sirebing geus aya di hareupeun karaton di Parangpang. Malahan mah milu asup ka turuan karaton. Nyerangkeun ti kajauhan. Sirebing harita nyempod handapeun tangkal kai beri panon ngawaskeun kalawang pantok karaton ucing. Sabot kitu katempo pantok karaton engab aya nu mukakeun ti jero beureum. Lol katempo hiji makhluk anu nyemples pisan jeung ti Parangpang. Kaluar bari jeung nananggeui cangkir dieusi ku cikopi hideung teh ti mana meulina. Da kaambeuna teh maleber etoning pika bitaeun. Duh, neseungeut aja kopi duh. Pasti itu anu ngaranna Ki Parongpong teh nya. Cek beureuntos ting Sirebing bari jeung pok ngomong deui. Itu adi maneh lain. Katempo Ki Parongpong harita diuk dina golodog. Leungeunna rumpu rampak kana saku kampretna ku siwang ngaluarkeun dompet bako jeung pahpirna. Terus dilinting barang rek diseungeut. Panekerna eueuh. Capak cipi. Bah. Baku ayeuna aya geus leungit teh. Ikana digubung ku si Sarjum pasatadieu. Cek si Parongpong harita beli cupu capak kana pesakna. Sabot keur kitu lar atuh kahareupeun aya anu ngadodorong roda. Si Horeng tukang cilok anu ngaliwat teh. Kebenaran, Mang. Adio, Mang. Cik, minjem kayu api euy. Kanjeng Raja ning ke heula atuh uing ge acan nyemah. Kan bae teu kudu nyemah ieu mah. Teu kuat hayam udun. Buruk. Tukang cilok harita. Masakan tenan meser cilokna atuh agan Raja. Moal euy. Kamari ge aing katipu. Meuli cilok di luhur gunung. Rag-rag hiji dibeuberit ku urang kalakad aya nu mau ku beurit. Aduh aing era tah. Lumpatan ngudag-ngudag cilok ngagulutuk kahangap. Menang 2 poe 2 peuting nek eta. Ngudag-ngudag cilok aing capek. Malah nepi ka Cisolok. Saha? Ngudag-ngudag aing. Kumaha bade ti cilokna mah era nu kamari oge apanan acan kabayar. Ya. Saha sia teh nyaon ngajadog di dieu atuh. Cek kanyahoan datangna ujug-ujug aya nu nyentak we ka Sirebing. Barang direret katempo aya sababaraha urang penggawa. Ngabardaga we dina leungeun nyarakal gobang. Malah anu saurang mah gobang mah diantelkeun kana beuheung Sirebing. Horeng si meunah horeng eta teh wadia baladna Ki Parongpong. Heula sabar babari uing mah. Teu keur nanaon uing mah keur ngalajangkrik jadi teh jualeun ka dadayeuh dalaba manuk. Cek Sirebing tenang pisan nembalana teh. Sia piraku ngalajangkrik jor-jor ka dieu sia teh bangsa manusia. Aya naon jor-jor asup ka nagara aing sia. Pasti mata-matanya. Cek nu ucing nu saurang deui alias penggawana ujug-ujug kitu we ngomong teh ka Sirebing. Matana polotot hurung mencrong we ka Sirebing. Jika nu teu ngiceup-ngiceup. Barang ngadenge kitu atuh omongan nyatana eta. Penggawa ucing pok Sirebing. Mata-mata naon ari maneh teu ngararti teuing uing mah. Ari ieu memang nagara naon kitu? Cek Sirebing api-api teh nyaho. Loba teh ngabacot sia Sarkim. Kusen jeung sakabeh para penggawa ringkus ieu mangkluk teh euy. Urang bawa ka Kanjeng Raja. Pokna eta penggawa paparentah ka baturna. Atuh teu ngengkekeun deui jungrut cebrut-cebrut we sakabeh penggawa ucing anu araya di dinya ngarajengan ka Sirebing cileug. Sirebing atuh ngagajleung harta kaluhureun tangkal listrik. Terus atuh nyeng calediuk dina dahan bari jeung nyerenge.
Urang ajar sia. Turun sia manesa kunyuk. Cek si kapala eta penggawa ucing tatanggahan ditah turun ke Sirbing. Mung ngenah di dieu ungah. Adieu we atuh naik ade aya kawan ieu mah. Cek Sirbing. Kalah ngelewean atuh bari jeung ucang ange na dahan parage listrik. Sungan kudu dipodaran sia teh. Kunyuh. Itu teh penggawa gegedugna. Ciong manehna luncat ka eta tangka. Tapi seot awak Sirbing atuh kalakah turun deui. Calek nincak taneuh bari jeung nyangir. Podaran sia juring. Ceuk penggawa eta ucing. Di kanyahoan baturna nyebutkeun gobang untung Sirbing dikat luncat ka tukang kepos eta gobang teh ngahakan angin. Antuk nama derwe sakabeh penggawa ucing ngepung waktu boya mangap ke Sirbing. Gobangna anu pating hariuk bangbaraan rek ngahancak kana awak Sirbing. Sirbing atuh ngerasa jengkel, tungtungna mah ngagajeleng kaluhureun musuh-musuhna. Beledug ting areo. Kabehanana beunang sirahna ditajungan ku Sirbing balukarna lain deui rohakana. Memang lain tajungan biasa. Sirbing mah estuding tanaga jeung ajianana geus aya dina dirina. Secara bawa ti kudrat sakabeh prakomoa ucing harita jeung jarangkang ting areo. Jipanting kedebut kokosodan sirah meh berjad hos we pararae. Kajadian eta estuning leupas tina panempona Ki Porongpong alias adina si Parangpang teh. Nu ti tadi nyaksian dina lawang karaton. Dipadangan ku patihna anu katelah Ciselung. Nasaha ta manusia teh Ki Baji? Asa roha katoing kasaktianana. Boa-boa lain manusia biasa ya Ki Baji? Cek Ki Porongpong tumanya apatihna. Nu katelah Ciselung cenah. Eta teh tayalian ti saurang manusia. Nu salila ieu dipikasieun ku bangsa ning bangsa siluman jeung jin. Ngaranna Sirbing Gusti. Cek eta patih salud. Ngajelaskeun. Nah aku jeung awakna Sirbing cek di patih. Geuning anakna keneh. Cek Ki Porongpong rada heran manehna ge. Da manehna kungsi ngadenge aing ngaran Sirbing teh. Panyangkana jelema anu geus dewasa we atawa geus kolot ku manehna. Ngadenge pananyara jana kitu poki selud harita. Eta Gusti, isim abdi ge helok. Ari manawi teh geus kolot Sirbing teh. Oh, terus kumaha atuh Geus kieu? Para penggawa loba anu palastra tuh ku eta manusia. Akhirna burudul sakabeh penggawa-penggawa eta kerajaan siluman ucing teh. Murudul muni aya ratusna. Ngangsreg ngepung wakur buaya mangap ke Sirbing. Sanggeus diparentah ku patih pikeun nyangkalak Sirbing. Sirbing oge lumayan sibuk kayonana oge. Manehna teh hayang ari kudu mateni deui mah. Sabab tadi mah kelepasan pikeun ka parae sok teh da. Lain dihaja. Sirbing teu eleh akal. Mainna ngawatek aji pangleumpeuhan nu tumrapna sakabeh penggawa ucing anu harita ngarepung ka manehna. Harta kena oge jadi laleuleus. Kaya tangan pengawasan. Nempuh kejadian kitu lain deui Ki Porongpong buringkal nafsuna bijil. Jaba asa teu percaya di kana tingalian waktu eta. Tapi mainna inget kana caritaan patihna. Cenah Sirbing teh memang lain manusia biasa. Estuning kasaktianana geus pada arapal sakabeh bangsa jin jeung siluman ge. Tapi sanajan kitu Ki Porongpong teu ngarasa gimir saeutik-eutik acan. Memang ajan atuh hareupan secara langsung jeung Sirbing. Ngadu jajaten manehna mah jeung Sirbing teh kakarage panggih ayeuna. Patih, sama mah dewek anu maju. Lawanan heula ku si lain kajung. Ceuk Ki Porongpong harita. Marentah kapatihna anu katelah Ki Selung. Teu talang teh.
Kipati Selud langsung ngagajleng ka hareupeun si Rebing. Bari jeung kalugas gobangna menikeun ka gede jeung panjang deui. Matak ngalanyap lamun nenjok. Lain sia, lawan Rebing. Benar sia nu ngaran Rebing. Nah, maneh geuninnya, kana ngaran Uing. Uing, atuh, terkena. Cek si Rebing kalakang macona. Kaneen sia kunyum. Ya, rasakeun pakarang aing. Anu baris ngabuda padahal si pojit sia. Sia, Sabrut Kipati Selud. Narajang gobangna meringah nyuk bangbaraan disabetkeun kana buhungna si Rebing. Tapi eda si Rebing oge teu cilireun pada saat awakna ngajleng kasaluhureun awakna Kipati. Jebrot, sukuna nyaho-nyaho geus nyayang kana beungeut ki Selud alias Kipati. Atuh solonton ki Selud. Goak nyebut tobat sagarupa. Nepikeun tanggal lengak Kipati Selud teh. Gobang oge ngacleng jauh pisan ting ka mana. Kubrag awak Kipati ngagubrag nang karak bengkang. Tina ngaluarkeun getih hideung lalambaran. Les we harita kapaehan. Teu kuat ngayonan kasaktian si Rebing. Nampo kajadian kitu sang raja Ki Parongpong. Kacida pisan napsuna. Cileng maena oge tu langsung ngagajleng ka hareupeun si Rebing. Kurang ajar sia. Naon sebenarnya maksud siapa nganyieun kakacauan di negara aing? Cek Ki Parongpong melotot beri jeung nulak cangkeng. Nu nyieun kakacauan beureuna ge. Para penggawa maneh anu mamimitian uing masa kadar bela diri. Sia. Aing mah yakin sia teh aya nu marentah. Hayo sia ngaku. Sia hadalang satukangkeun ieu kajadian. Make jeung nanyakeun sahadalangna sagala dahangna. Sagala maneh mah teuing atuh dawe mah tararalajo wayang. Jadi teu nyaho kana ngaran dalangna. Mantong ngabodor sia. Da bohongan atuh maneh make nanyakeun dalangna sagarupa. Maksud maneh naon kitu dalangna teh? Dalangna mah lamun jeuk dina dalang mah Mang Dedi Mulyadinata dalangna teh eta. Ya bohongan atuh. Siapa ti ditahan si Parangpangnya? Raja eueuh kabecus. Nu ayeuna keur nyumput buni sieun di podaran ku aing. Jung sia. Geurang ngomong ka si Parongpong teh. Seukeut oge ari pirasa teh mah tah. Lamun heueuh deuk naon kitu? Maneh mah kalanceuk sorangan geus deleka kitu komo ka batur meureunang. Cek si Rebing rada melotot ngomongna teh ayeuna mah. Cor atuh sia. Ari sia arek bebela ka Raja Ipis Buris jiga si Parangpang mah. Pewat huluna mah. Aing teu sieun sanajan sia kawentar sakti mandraguna. Gancangna ieu carita akhirna mah deueur atuh harita Ki Parongpong oge eleh ku si Rebing. Teu kuat ngayonan pangawasana. Nu akhirna pisan mah tahta kerajaan Siluman Ucing dipasrahkeun deui we ka lanceukna nyatana Ki Parangpang. Tah kitu para kaum dangu mangsa katukangna pangna si Rebing wawu ka Raja Ucing anu ngaran Ki Parangpang jeung Ki Parongpong. Nepikeun pamalas budina janji cenah atawa ikrar ka si Rebing. Manehna jeung sakumna rahayat Ucing rek ulun ku maula. Siap ngabantu ka si Rebing. Lamun hiji waktu si Rebing menang kararepet. Cag para pamirsa. Hatur nuhun ku mangrupi perhatosanana. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui dina bagean anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.